Pangersa Al-Mukarram anu di Nasirul Huda, pangersana pun guru Al-Ustad Mumuh Sinareng Ika. Hapunten pisan pribados ya Allah, sanes bade ngalalangkungan pribados itu terang bade dikapanggungkeun ieu Musaibul Hajat teh nya. Ya tadi nyarios teh tadi saur pengatur acara teh cenah mubaligo anu di Bandung nya eta Siti Badriah hadir dengan teh we kalaka ngopi we di luhur teh. Nah cenah bet kalaka ngopi sanes napna abdi da Siti Badriah pendangdut anu terkenal ras. Kali-kali abdi tadi susul Musaibul Hajat teh itu cenah kaditu cenah ngaos duh nya habat di piwara ngaos ai tadi sanes Siti Badriah nu di piwara ngaos teh abdi teh rada ngaulang gitu. Waduh ini melanggar melanggar pelaturan sudah gitu. Nah nya cenah ya mah cenah ngobrol we cenah nyakeun atuh urang ngobrol wae ya. Ya mudah-mudahan urang kudu husnudon ka Allah, mudah-mudahan sok sanaos ieu obrolan, mudah-mudahan sing dijantankeun ilmu anu manfaat ku Allah. Amin. Amin. Sing dijantankeun amal anu soleh khusus kanggo pribados anu ngajak ngobrol. Oke umum ka bapak-bapak ibu-ibu anu ngirengkeun obrolan pribados. Mudah-mudahan sing dipasihan ganjaran ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Eungap urang mah rek bari nangtung. Hadirin rahimakumullah. Suatu kebanggaan kanggo jalmi anu parantos rumah tangga di mana tos dipasihan murang meroduksina dalam keadaan kesuksesan. Bangga tebu Pak ngagaduhan putra, bangga tontonkeun tembongkeun kagabanggaan ibu sinareng bapak teh. Ayeuna wah produksi saya sukses, dalam keadaan sukses tidak ada hubungan harangan gitu kan. Datang murang kali dipasihan kepercayaan ku Allah dititipan murang kali. Waduh bangga bade di naon istilahna mah di papa disiapkeun namina, disiapkan peralatanana eta nunjukkeun kana kabanggaan bahwa amal perbuatanana teh aya buktina. Terus Bu, ayeuna seueur anu tos tahun-tahun rumah tangga tapi teu acan dipasihan kapersangkenan nyaeta dititipan murang kali dititipan katurunan. Tah dina wengi ieu alhamdulillah Bapak Ismawan Sinareng Ibu Isa anjeunna ngabukoskeun kebanggaan dirina bahwa produksina berhasil. Naon cenah Pak? Produksina kumaha Pak? Ayeuna mah insyaallah produksina banyak nu tercapai, banyak berhasil. Soalnya kolorna ngagarantung di rumah gara-gara corona. Cek bapak-bapak anu koreang ka kota jauh-jauh, alhamdulillah corona. Muga-muga anjeun teh sing naon, sing lami ya kuring betah keneh cenah di bumi. Ya, terus tuh moal kita ibunya eta mah ngobrol ngabodor ame hanteu karundung. Tunduk Bu, Pak. Tunduk toh. Manteu emut kene.